bersama Lingkung Seni Cahaya Muda Siliwangi anu milangkala nu kaopat yo. Baris bakal seueur pisan anu dipintonkeun kesenian-kesenian naon wae panasarannya. Tangke saksikeun di dieu ya. Untuk ngilap, like, komen, subrek. Nah, ayeuna pemirsa nuju aya di Curug Batu Templek, Pasirimpun, Bandung. Alhamdulillah dina olahraga ngahibur milangkala Lingkup Seni Cahaya Muda Siliwangi menghilap protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, atur jaga jarak. Mudah-mudahan salawasna sehat sadayana amin. Ayeuna baris dipintonkeun nyata kesenian sapertos aya reak, aya oge singa Depok sisingan ditanggung pemirsa, terus aya atraksi orai di Mang Epang, terus aya debus oge, terus aya non pintonan anu siga bang barong gitu. Wah pokoknya mah seueur pisan. Sok mangga ditonton, tong hilap, like, komen, subrek ya. Tah aya di dieu ya. Naon channelna aya catatanna set. Ayo sampurasun nun. Pemirsa story Sunda Ayudi tong hilap cuci tangan ayeuna urang bersih-bersih supados sehat, supados si virus si penyakit laleungitan bray. Yuk come on. Tong hilap ngangge masker safety.
Yeah.